Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah dulur wargi sadayana abah tiasa tepangan deui dina ieu waktos, mudah-mudahan urang sadayana singking rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Lamun jalma geus meunang rahmat Allah, masya Allah. Naon sih rahmat teh? Rahmat teh kanyaah Allah. Kapungkur geuning aya lagu cing gobang gocir cabe beureum lada. Di mana-mana ge eueuh cabe beureum amis. Cabe beureum mah lada, tapi kunaon hileud nu di jero cabe teu ladaeun, hileud nu di jero cengek teu panaseun. Jawabana sadayana sabab eta hileud nu di jero cengek teu ladaeun teh dirahmat ku Gusti Allah. Tak mudah-mudahan urang singkang rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Kapungkur dulur sadayana aya hiji carios, aya hiji carita di hiji eta negara, di hiji karaton anu kacida endahna. Eta karaton teh luar biasa kaendahanana, keur mah indah dipapaes nyaeta ku tatangkalan anu kacida rindungna kembang-kembang serbak wangi. Eta hiji karajaan nu kacida endahna. Eta raja beunghar amat, mah eta raja keceluk ka alun-alun kakoncara kacana pria jujuruk adil palamarta. Hingga hinggilang kancana ngangoma kutabi nu kasirih tina retes ing sosota asta gangga wirata tirta asta iku panangan gangga iku banyu wira arena wong pintar tanu iku mangsi tirta iku kalam. Malum ngaranna ge raja keur mabeunghar katamah kasep, eta istrina ge balalageur. Eta raja beunghar amat kaceluk ka alun-alun kakoncara kajana pria ku kabageuranana. Ngan ieu raja teh dulur sadayana keur meunang tunggara, keur meunang kasusah, meunang kasedih. Eta raja teh teu ngeunah dahar, teu ngeunah sare. Teu ngeunah dahar lain eueuh dahareun. Dahareun mah sanes kinten ngaranna ge raja. Teu brasare lain eta teh tunduh, tapi raja keur meunang kabingung jeung kasusah kulantaran eta raja nyaeta parantos dikatunkeun ku jalma nu gede jasana. Nyaeta anu gede jasana kangge anjeunna mah eueuh deui penasehat keur dirina. Sebab di mana-mana keur meunang kasusah eta raja sok dinasehatan. Dumatak di mana-mana raja keur meunang kasesih, keur meunang kabungah, atuh ka para pangawal jeung ka para sagala rupina jeung karaetna, lamun raja keur bingung teh karah ka meunang kasusah rakyatna oge tah lamun dina gambaran mah gambaran hate. Kangjeng Nabi ngadawuh al-qalbu fil abdan kal mulki fil buldan, hate nu aya dina awak teh sarua jeung raja di nagara. Mun hate keur bungah katingali geuningan sok berag pameun teu geuning marah maip atuh biwir sok hayang seuri wae. Tapi lamun hate keur meunang kasusah, meunang kasedih, panon ngilu nyurucut cai panonan. Lamun keur meunang kasedih pameun teu beureum awak leuleus kitu. Di mana urang keur meunang kasedih tah teu beda kitu dulur di nagara oge. Ngan ieu dulur sadayana ieu raja teh geus sabulan ganti bulan, 2 bulan ganti 2 bulan anggar ngan ceuk pamikir raja eueuh deui ubarna teh aing kudu ngangkat janten penasehat saha nu kira-kira bakal jadi penasehat keur dirina.
akhirna mah anjeunna teh ngumumkeun, hei para patih, para penggawa, para pengawal kaula, kumpul kabeh di karaton. Ngaranna ge atuh diondang ku raja, kabeh kumpul ngariung di eta hiji karaton. Karaton anu kacida endahna luar biasa eta karaton. Kabeh eta para patih jeung para penggawa jeung balad-baladna tungkul ajrih ningali pamor sang raja anu kacida gagahna. Ngan katingali ya raja bingung we tungtung susah taya papadana. Ya raja katingalna atuh ku para patih jeung para penggawana. Pokna cek harita saur patihna eta raja, punten cenah Kangjeng raja jiga nu bingung jiga anu susah. Duh bener patih, kaula keur meunang tunggara keur meunang kasusah. Pan cenah Kangjeng raja hayang naon sagala kacumponan tuangan sanes kenten istri nu garlis teu matak nyenangkeun. Pamajikan gelis dan loba teu matak jadi senangkan hati kaula. Kunaon atuh Kangjeng raja alasanana make beurang teu bisa cek paribasana teu ngeunah tuang peuting teu ngeunah sare. Naon cenah juragan alasanana? Yeuh sabarna kaula meureun aranjeun apal urang teh ditinggalkeun ku sosok hiji jalma anu kacida bageurna tukang nasehatan kaula. Tah kaula teh bingung mata kumpulkeun anjeun ge kaula teh hayang menang bong bolongan. Kaula teh sabenerna mah hayang ngangkat penasehat lawan penasehat cing kira-kirana atuh saha nu basal bisa nganasehatan kaula. Saha sugan aranjeun anu sanggup janten penasehat kaula kitu saur raja. Nah kumaha cenah yeuh cing meta bolongan ti aranjeun kaula keur meunang kasedih ieu. Saur patihna Gusti Raja, iwal ti salira anu tiasa ngontrol jeung saha nu bakal pecocokeun da abdi mah teu sanggem janten penasehat salira. Bujang-bujang cenah abdi teh nganasehatan batur. Abdi ge cenah Gusti sok meunang kasusah meunang kasedih teu tiasa nganasehatan boro-boro keur batur keur diri kaula ge teu tiasa. Nya ti dinya ieu barang raja ngareret ka juru katingali aya jalma nu mangge kopeah beureum tapi beureumna lain beureum asli. Kopeahna teh hideung kulantaran meureun kapake unggal poe kapanasan kahujanan nepi ka beureum. Eta sinaon nyaeta si kopeahna. Katingali rupana jigana santri. Eta cek raja coba di dekat tingali ku kaula nyaeta aya hiji jalma. Itu teh dijuru tuh dongange kopiah coba ka dieu. Tidinya barang ditunjuk tuluy nyamperkeun eta si santri. Barang anjeunna sungkem ka eta raja, duh Gusti cenah aya naon manira reuwas. Mamang wayahna anjeun ku kaula daek teu daek wayahna anjeun kudu janten penasehat kaula. Duh cenah Gusti teu sanggem abdi mah ilmu atah keneh bujang-bujang cenah kangge Gusti cenah abdi ge cenah naon cenah butuh ku nasihat keneh. Pokona kaula mercayakeun ka anjeun wayahna anjeun ayeuna diangkat jadi penasihat ku kaula. Nyatanya mah disatujuan ku para patih ku para menterina. Tidinya eta santri dijantenkeun penasehat kumaha cenah yeuh. Tidinya aya hiji mantri anu nyaeta tos lami anjeunna teh janten nyaeta pengawalna eta raja. Ngan anjeunna mah cari muka wungkul
halusoten dihareupeun ditukangkeun masok ngagorengkeun hayang kapake ku raja tidinya cau raja santri anjeun ayeuna diangkat penasehat ku kaula ngan pesen kaula anjeun ayeuna rek nganasehatan naon ka diri kaula bari eta ningali ka eta santri nu ngangge kopea beureum teh barang keur kitu ya santri menekung kanu agung mujas medika yang widi mujabrata kahyang maha sukma ka Gusti Allah taala azza wa jalla tidinya meremkeun socana tidinya ngawatek aji kang linuhung rapsi dakep tunggal mapatkeun catur dia ai catur teh nyaeta ari catur teh nyaeta dria angan-angan catur opat dria angan-angan soca ditinggalkeun jeung paningalina cepea ditinggalkeun jeung danguna letah ditinggalkeun jeung rasana pangambung ditinggalkeun jeung angseuna tidinya pok nyarita bari kayaan hitung-hitungan nasehatan diri pribadi dan niat mamatahan raja Gusti pesen ti abdi nasihat ti abdi mun urang nyieun kagorengan teh lamun urang nyieun kahadean sabarna mah lain keur batur tapi keur urang-urang keneh urang nyieun kagorengan tong naon maka eta kagorengan ga lain keur batur keur urang-urang keneh tak urang tong melang tong susah ketika nyeun kahadean teu kudu penilaian jelema sabab eta kahadean keur diri urang-urang keneh aya paribasa cenah Gusti Raja mun urang cenah melak bonteng pasti buahna bonteng mun urang melak cabe pasti buahna cabe mun urang nyieun kagorengan melak goreng pasti balasan goreng mun urang nyieun kahadean pasti balosna hade nuhun cek raja anjeun naon ditampi eta nasehatna tidinya eta raja teras ngabubar kentos cenah ayeuna mah geura bubar aranjeun kabeh ngan terkecuali cenah eta penasehat tong waka balik cenah anjeun ka dieu heula jeung kaula tidinya dulur eta si naon nyaeta si santri diangkir ku raja dibere hadiah atuh balik teh angkaribung eta mulang ka bumina mangkaribung ieu barang berena katingali ku jalma anu naon nyaeta hiji patih anu naon anu boga sifat iri dengki tekop aya anu dipercaya ku raja si horeng eta teh sok naon sok dipika ijid ku anjeunna termasuk eta penasehat anu maot teh sabab naon dipika syirik ku eta jalma si horeng teh geuning diracun supaya ulah aya nu ngelehkeun eta si jalma teh ternyata kitu ternyata ieu jalma teh boga sifat hasud dulur sadayana barang ningali angkaribung nyalek hatena ceuk pamikirna aing anu bakti mang puluh-puluh tahun can pernah dibere hadiah sia cenah karak diangkat ayeuna geus dibere hadiah nu sakitu lobana awas ya rasakeun tidinya teras anjeunna mulih ka bumina eta si panasehat si santri teh nete-nete pancani ti mapai-mapai banurung sit turun pasir unggah pasir maca sholawat teu liren-liren maca sholawat teu liren-liren ngahayar we maca sholawat Allahumma sholli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiril yakil agyar wa miftahi babil yasar syahidina
Muhammadinil Mukhtar walihil adhar wa ashabihil akhyar adadani amilahi wa ibdoli. Dugi kabumina istrina balager saroleh malum didikan, ternyata gening ku kasolehan jalma madulur sadayana. Teu kudu beunghar, teu kudu pinter saluhur non salaputulu, anu penting bisa ngamalkeun ilmu. Dari ilmu teh nu banggana mah ngamalkeunana, saur Kangjeng Nabi sakabeh jalma teh ruksak terkecuali jalma nu berilmu, nu beramal ge ruksak terkecuali jalma anu beramal ngamalkeun ilmuna. Nu ngamalkeun ilmuna ge ruksak keneh terkecuali jalma anu ikhlas tah, anu pang ujung-ujungna mah pang bagus-bagus nama jalma anu ikhlas dina pagawean. Ternyata ye santri selaku panasehat urang berengaran wae Si Udin. Eta Si Udin janten panasehat, teu ngarepkeun kana gaji, teu ngarepkeun kana kulian, can pernah mentangan lamun dibere tara ditolak. Tak eta ciri jalma mun urang hayang mulia kahiji, urang ulah sok punta penta najan urang keur butuh. Nu kaduana dina nalika cenah urang keur aya ulah rek dikoretkeun, urang keur boga ulah dikoretkeun, ulah koret dina nalika aya jalma nu mere ulah ditolak. Termasuk Kang Udin teu pernah anjeunna mah menta, tapi pamidik pasihan dikasih selalu ditampanan. Alhamdulillah muji syukur ka Gusti Allah nya kacarioskeun ya si penasehat mah adi bumi. Arya jalma nu dengki teh kumaha carana sangkan eta raja ngewaeun pisan ka eta saha nyata ka santri. Tidinya anjeunna ngaluarkeun reka perdaya supaya kumaha carana eta si penasehat dipika geuleuh dipika ijin ku eta raja. Sabab can aing mang puluh-puluh tahun can pernah menang hadiah. Kunaon cari anu karak anyar diangkat geus bro-broan menang hadiah syirik ti ditu nama. Tah di dia dulu sadana. Ieu santri ge manehna geus ngaboga rasa. Setiap jalma anu meunang kanikmatan kangenan sok aya nu hasudan. Sing hati-hati tok urang dina nalika keur maju usaha, nalika urang keur loba dunya sing bisa nyumputkeun kanikmatan, sabab kanikmatan mah sok aya nu ngahasudan. Bisi dipika syirik urang ku batur, ulah sok nyarita-nyaritakeun urang dunya ka jalma nu teu boga dunya, ulah sok nyaritakeun urang loba duit loba gaji di hareupeun jalma anu mararat, bisi nyerieun hate. Tak jaga perasaan batur dulur sadayana. Tidinya dulur barang unjukan ka raja ye si jalma anu tukang hasud. Assalamualaikum cenah Gusti. Waalaikumsalam. Aya naon cenah maneh ka dieu? Gusti, eta jalma anu janten penasehat teh ternyata geningan ditukangeun mah ngomongkeun salira cenah Gusti. Ke ngomongkeun naon cenah? Ngomongkeun cenah Gusti teh bahamna bau sepiteng. Lumatak cenah engke bilih ti percanten Gusti mangga cenah buktoskeun ke di mana-mana ngobrol pasti eta si santri bakal nutupan bahamna bakal nutupan irungna ku saking bau-bauna cenah majarkeun teh nyaeta naon cenah bauna baham raja kitu cenah Gusti. Waduh goblok cenah ieu jelema ieu. Ieu santri ku aing dipikanya ku aing ternyata geningan
ngagorengkeun cenah ya ka aing ya. Tidinya barang ieu raja tuluy nyata naon piwarang nyanak ieu kautusan. Coba cenah ka dieu utusan kaula, hei patih sinah ka dieu cenah saurang cenah kaula rek nitipkeun cenah ieu naon pokona sinah ka dieu eta si naon si penasehat ayeuna keneh. Margetos 3 bulanan 4 bulanan hampir satahunan ternyata ya raja teh geuningan teu amprok. Barang uping eta caritaan nyaeta ti jalma anu hasud geuningan hatena mah amek. Boro mah ku aing dipikanya ah ternyata cenah geuning ieu penasehat teh ka aing karah geuning ngagorengkeun. Ternyata ngan ukur jijieun eta jalma anu hasud. Tidinya anjeunna barang utus eta hiji utusan datang ka santri. Gancangna caritana gancang bae. Barang tos aya di hiji naon di hiji lembur. Saur eta utusan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Aya naon cenah Kang?" "Mamang, Mang santri. Wayahna cenah anjeun ayeuna diangkir ku Kangjeng Raja. Iraha ayeuna cenah kudu ka ditu." "Insyaallah siap, mangga." Dikawal antong cenah sok weh kaula mah dipengker. Didinya ari utusan mah parantos mulih deui. Ari eta santri nete-nete panjaniti mapai-mapai banurung sit turun pasir unggah pasir. Ngahear wae maca sholawat teu liren-liren. Allah Allahumma sholli ala nuril anwar wa syiril asrar fatiril yakil agyar wa miftahi babil yasar syahidina Muhammadinil Mukhtar walihil adhar wa sahabihil akhyar adadani amilahi wa ibdoli. Ngahear wae maca sholawat naita santri teu liren-liren. Malum mari ngaranna ge santri, malum mari ngaranna ge santri. Barang di perjalanan teh tepang sareng rencangna jeung baturna. Eta baturna teras nubruk geuningan pamprok sono luar biasa. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Din." "Iya cenah, tas di mana?" Cenah kuring cenah tas di dinya, Din." Mereka mana cenah Din?" Kuring teh cenah diutuh. Pokona wayahna ayeuna kudu nyimpang heula jeung kaula. Ya cenah kula geus sono, cek Asep teh kitu bahasana. Kumaha atuh Sep? Wayahna lamun anjeun cenah ngaku baturan keneh ka kaula, wayahna cenah. Yuk urang ngaliwat. Pokona daek teh daek anu akhirna dipaksa. Eta Kang Udin teh nyanggupan hayu cenah atuh urang ngaliwat heula jeung kaula sono ye geus teu ngadahar liwat. Malum menek santri atuh sagala di dahar peda dibeuleum ari cengekna cengek sambal hejo nu maro atuh jeung bawang dicampur ku tomat. Ari coelna jengkol sepi kabeuki santri najan bau garesep. Masya Allah ngalimbet eta dahar jeung sepi. Barang di perjalanan inget boga janji jeung nyaeta raja sabab diulem. Barang ditingali, waduh weh Sep naon wayana nya ulah cenah ye bisi kaburitan di jalan. Ayeuna cenah parantos jam 2 cenah euy. Hai cenah Kang, ai kitu mah.
nya tidinya barang beres teu kacaritakeun ari salat namah da malum santri saberesna anjeunna salat teras anjeunna teh angkat ka raja ka karaton barang inget di karaton kakarak nepi ka karaton inget tas ngadahar sepi ngadahar jengkol ai barang di ambuan bau baham anjeunna aing kumaha ngomong jeung raja cenah ieu cenah baham aing bau sepi mengkening cenah ieu beurang mana teuing ieu kaambeu ku raja aing kudu kumaha cenah ieu bingung kulantaran geus nepi ka karaton anjeunna teh barang dugi ka eta karaton barang assalamualaikum waalaikumsalam aya penjagana mangga cenah Kang santri kalebet Kang Udin barang eta raja ningali Kang Udin bungah amarwata suta bingah kagiri-giri ngan timbul curiga ari Kang Udin bingung amat sabab naon ieu tas ngadahar sepi disuguhan ku si Asep ari bahamna teh bau tungtungna ngobrol jeung raja nyocokan irung ternyata benar pisan panyangkana ieu raja si Udin majarkeun berarti cenah ieu baham aing teh bener bau ulah ngajar cek raja ieu hasutan ti jalma nu hasud ternyata masuk dulur keur mah aya omongan katamah-tamah ieu Kang Udin naon bahamna bau sepi ngobrol jeung raja teh nutupan baham maksud nutupan baham teh bisi kaambeu ku Kang jeung raja ngobrol ge lalaunan teu wani bedas kadang-kadang ka kuping kadang-kadang teu ku raja nya tidinya raja kulantaran geus kahasud akhirna anjeunna nyandak peti anu alit dina eta peti tuluy ditulisan aya kertas salembar ieu naon dina eta surat bahasana kieu algojo pencit wae saha jalma nu mawa ngantirkeun surat ieu pencit kumaneh tanda tangan raja bari dicap diasupkeun kana eta peti tidinya barang katingali ku jalma nu hasud eta si santri dibere hadiah deui wae dibere peti anu kacida mah geuning saena teu nyaho tulisanana sinah diteuk-teuk beuheungna eta si santri ngan dina eta surat bahasana saha bae anu mawa ieu surat teuk-teuk beuheungna kumaneh tidinya barang ieu santri pamitan mawa eta peti sinah disanggakeun mah ka algojo barang di jalan paamprok ke jeung jalma anu hasud dikajauhan keneh nyampeurkeun tiluanana dikawal ku tiluan santri Udin aya non cenah mang rek mana maneh ka kaula bade ka algojo rek naon kaula piwarang nyanggakeun ieu peti tidinya ieu jalma nu hasud amak kunon cenah ieu raja makan nitah kasih santri lain ka aing cenah ieu kadika cenah taku kaula we dianterkeun teu bisa sabab ieu kudu ku kaula ceuk santri teu bisa tetep kudu ku kaula ku aing kadekan akhirna mah keukeuh anu ngarebut keukeuh anu ulah ayeuna ieu santri gelut jeung eta patih jeung eta jalma nu hasud teh anu akhirna mah kateter jalma nu hasud ngan kulantaran tiluan nya anu akhirna santri teh eleh dibabuk harita keneh langsung ngalengarak kapiuhan tuluy dibalangkeun eta santri dibalangkeun magening kaleuweung nya eta sinaon eta si kotak surat teh dibawa ku eta jalma nu hasud tidinya dulur sabab naon tadi ieu peti teh sina disangakeun ka algojo
Tidinya dulu sadayana barang nepi ieu patih nyaeta jeung jalma nu hasud teh tidinya manehna nepi ka algojo. Barang nepi ka algojo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeuna cenah kaula bade nyangakeun cenah ieu peti hadiah ti Kangjeng Raja. Ke tungguan. Tidinya nungguan barang dibuka eta peti ternyata aya surat. Hei algojo, sahabat nu mawa surat ieu tek beheungna ku maneh. Waduh, coba cenah teh awak naon? Dah ieu suratna. Sahabat anu mawa ieu surat kudu ditek-tek beheungna. Berarti maneh ieu mawa surat, berarti beheung maneh ku aing ditek-tek. Waduh, ieu sanes abi pokona aing ieu da suratna kieu. Akhirna mah ditewak. Harita keneh langsung dipanggal ieu beheungna. Barang gelenceng ieu jalma nu hasud tuluy eta sirahna diasupkeun kana eta peti. Tuluy ieu ku algojo piwarang dibawa nyaeta ka saha ka Kangjeng Raja. Ari anu dua nama teh apaleun yen ieu teh eusina geuning hulu jelema. Sabab eta raja, sabab eta algojo neukteukna sabab teu samarangan di hiji tempat anu sunyi. Barang dibawa terus dibawa eta nyaeta ku dua utusan. Barang nepi ka Kangjeng Raja tuluy anjeunna ngetrokan panto assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Datang ka hiji karaton. Barang ieu raja nyangakeun ieu peti bungah luar biasa, berarti jalma nu ngewa ka aing teh pasti geus paeh cenah ayeuna mah. Ai barang dibuka ieu peti ternyata nyaeta nu dijorok peti teh lain sirahna santri tapi sirahna jalma nu hasud teh anu naon nyaeta anu ngagenggerehan anu syirik, nyaritakeun bahwa eta santri teh geuleuheun pisan anu nepikeun ka eta raja. Tidinya reuas bingung sabab ieu lain sirah santri nya nu akhirna ka eta utusan. Hei, coba cenah teangan santri teang deui ka dieu, cenah ka dieu. Sabab teu carita ternyata ieu raja bingung kunaon jadi kieu ya. Ari eta santri mah tos kacaritakeun tos aya di bumina. Nembe ge bade dugi ka bumina. Barang datang dua utusan da malum ngangge kuda, ari santri mah geuning jalan kaki kasusul manten kacan dugi ka bumi. Hei santri kade santri kade keke tawak ka ditu cenah ya. Ngalieu aya naon cenah mang anjeun dipiwarang ka ditu di ku raja. Aya naon cenah mang panatos wayahna. Oh mangga atuh sakalian kaula gerek nepikeun. Naon sababna? Sabab kaula teu bisa naon nyaeta nepikeun amanah eta peti teh. Kebeneran tidinya tuluy eta santri dibawa kana kuda. Barang teu kacaritakeun di jalana barang nepi ka karaton nyaeta karaton Kangjeng Raja. Barang datang assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten cenah Kangjeng Raja hapunten abdi cenah tiluhur saujung rambut tianap sausap dampal mangga gerak tek ieu beheung abdi teu tiasa nyaeta ngadugikeun eta syarat sabab ieu syarat aya nu ngarebut cenah Gusti. Ke kuring rek nanya ceuk raja. Ari sabenerna naha bener anjeun ngewa ka kaula. Pira aku cenah Gusti Raja aya jalmi ngewa ka salira anu kacida bageurna. Nah kunaon cenah anjeun naon maka nyebut bau sungut ka kaula? Teu pisan-pisan Gusti. Abdi kedah nyebut bau sungut iraha cenah Gusti abdi.
Gening cenah eta kamari waktu anjeun cenah amprok jeung kaula ngobrol jeung kaula anjeun make nyocokan baham nyocokan irung. Gusti punten sanes abdi cenah naon nyabatkeun bau pangna cenah abdi naon nyaeta nutupan baham abdi teh samemeh dongkap ka ieu tempat ka Kangjeng Raja nyaeta kuring teh diangkir ku rencangan kauring kuring nyaeta dibawa ngaliwat kuring teh dibere sepi cenah Gusti Raja dahar teh cenah kuring teh bisa nyikat gigi teh bisa nyiwak ayeuna baham kuring teh bau pang nututupan baham teh bisi kaambeuh ku salira cenah ku Kangjeng Raja tah eta nu jadi masalahna ceuk Raja bener caritaan maneh bener kumaha cenah Gusti ternyata jelema nyieun kahadean keur dirina keneh nyieun kagorengan keur dirina keneh kaula ge meunang hasutan beureun ari kitu mah tieu si jalma anu ngahasud ka anjeun nyaeta majarkeun teh baham kaula teh cenah bau naon bau cubluk bau WC bau sepiteng tah ieu jalma anu nepikeun ieu teh ternyata geuningan beheungna geus putus ayeuna keneh tah kitu dur sadayana lumatak urang ulah sieun lamun nyieun kahadean tong sieun eueuh balasan pamayamal misqala dzarratin khairan yarah mikawe kahadean sakeprul tipung ge bakal aya balasanana sumawana ketika urang nyieun kagorengan eta teh lamun urang nyieun kagorengan hasud ka batur lain keur batur keur diri urang keneh matak sing hati-hati pamayyamal misqala dzarratin syarrayarah di mana jalma nyieun kagorengan sanajan setik bakal papanggih jeung balosana tak mudah-mudahan sing janten pepeling ka diri urang sadayana yu urang migawe kahadean da lain keur batur keur urang-urang keneh cag ti abah sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.